Kebaturan tadi isuk-isuk ngobrol di pos ronda nya kebenaran ngaliwat kadinya basa minggu kamari cenah manehna teh beberes di imahna pak beberes teh manggihan BPKB motor lah motor lagi geus pejet meureunnya geus teu dipake geus dibugang dibuka kumaha teh BPKB teh pek teh di jero teh aya duitan 5.000 perak 5.000 baheula nu kertas tinggal penon pode cenah teh cenah menang beja sok payu duit baheula mah ditukerkeun teh penasaran dibawa we ka bank kumaha teh nya terus ditukerkeun pek teh heueuh euy payu 5 juta eta ngan cek kebaturan mah jeung BPKB na ditukerkeun teh cenah ting kumaha tah maksudna euy urang kudu beberes neangan sugan manggihan BPKB nu eusina duit kitu nya ulah 5.000 atau duit 10.000 atau 50.000 baheula meureunnya payu meureunnya di mananya neangan anak Mbak, nyanya.